Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana wilujeng tepang seserengan ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan. Tepang dina acara dongeng Sunda anu dihaturkeun ku Sim Kuring Mang Acil Gentra Suara. Urang neraskeun jejer carios anu katunda dina jejerna Sangsara Dihaja. Tepang dina bagian anu kadalapan. Kumaha lajeng ieu carios sumangga urang sami titenan ku sadayana. Carios Sangsara Dihaja Sora Kaparayun. Rojak, Barno, lamun bener arek areling, tuturkeun aing, tuturkeun sia. Hayu, sok cengkat. Mangga Ujang Kasep, mangga. Mangga Ujang, aduh, ya suku ripo, aduh, taing. Kitu cek si Barno, bari muringis nahan ka nyeri, tapi kasieun mah geus rada leler. Geus kitu Usman ngajak anu duaan indit, ninggalkeun eta patempatan. Anu dijugjug iwal ti nepungan warung si Bibi Tea, anu harita mimiti amprok jeung si Rojak katut si Barno. Harita teh waktu ngagayu ka subuh, hayam jago geus reang di sarada. Serangenge ti belah wetan geus meberkeun jangjangna. Ciri, berang bakal datang, peuting kaganti ku berang. Ari si Rojak jeung si Barno, manehna ngiclik, kawas patalukan bener-bener ka Usman teh. Teu wani ngobrol, teu wani caluntang ayeuna mah. Estuning nurut sakahayangna Usman. Kebat lampahna anu tiluan, urang kocapkeun geus tepi ka hareupeun warung si Bibi Tea. Usman tuluy ngaraneg, ngareret kanu duaan, geus kitu tuluy keketrok kana panto. Assalamualaikum, Bibi. Tos tangi teu acan Bibi, cek Usman. Ari anu boga warung, jigana geus biasa manehna mah hudang subuh. Ngadenge anu keketrok teh teu talangke. Tuluy nyampeurkeun bari jeung ngajawab anu uluk salam. Waalaikumsalam. Saha di luar? Keda tacan asakna naon kakarek keur babahan ieu teh. Abdi ieu mah Bi, keun bae lah can asak mah di dagoan ieu ku abdi, ngadaguan asak. Kitu ditemalan di ku Usman. Ari si Bibi curinghak asa-asa wawuh kana sorana. Kolotrak muka panto, barang brai, kebeg manehna ngarenyag. Sabab Usman dibarengan keneh kuno duaan, nyaeta si Rojak jeung ku si Barno. Geuning Ujang. Duh, nah subuh-subuh teuing Ujang. Wih didamel atau napi bade didamel ieu teh. Si Bibi mah tas digawe pugubi. Ngahaja mampir ieu lapar. Kitu cenah cek Usman. Sok atuh, kalebet Ujang da cai haneut mantos aya ieu teh bilih bade ngopi. Sumuhun Bi, hatur nuhun. Usman asup ka jero warung. Sanajan ting keban warung can dibuka. Kang Rojak, Kang Barno, sok asup ka jero. Kitu cenah cek Usman. Ari si Bibi tukang warung colohok bengong. Nempo kayaan si Rojak jeung si Barno. Jiga anu ngareluk tungkul, jiga taluk ka Usman. Tapi teu loba pamolah, tuluy pakpik nyadiakeun cai haneut keur nyuguhan semahna. Geus kitu song citeh panas teh disodorkeun ka Usman, kitu deui ka si Rojak jeung ka si Barno. Tah, ayeuna kieu ya. Kang Rojak, Kang Barno, urang geus tepi deui ka warung si Bibi. Anu mimiti urang tepung tah, urang wanoh di dieu. Kuring sakali direk amanat. Sakumaha tadi anu geus dikedalkeun. Yen akang duaan teh cenah rek babalik pikir nincak kana jalan bener. Tah ayeuna kuring hayang nyaksian. Sagala waragad hutang pihutang ka si Bibi warung. Sok beresan ayeuna kuring hayang nyaho. Kuring hayang nyaksian. Kitu cek Usman bari murelang kanu duaan.
mangga jang, mangga. Mangga kasep, ujang, soleh. Ku akang diberesan ayeuna ya. Bi, sabarahaun hutang kuring teh. Kitu cek si Rojak, bari ngaleret ka tukang warung. Ari tukang warung colohok bengong. Nenjo kejadian kitu teh. Manehanana banget teu ngarti. Naha ayeuna mah, bet Usman teh bisa meruhkeun anu duaan. Nya duka teuing atunya, pokona mah da sering tah. Sok we lah bade mayar sabaraha ka bibi. Kitu cek tukang warung, bakat tingku heran ongkoh manehanana jadi teu puguh rasa. Kumaha bi, lamun sakieu yeuh. Cek si Rojak bari ngasongkeun duit 3 lamar. Nya sakieu ge cukup atuh. Bari jeung marah mai bunga, sanajan hate jeung pikiranna mah banget ku teu ngarti ku kayaan si Rojak jeung si Barno. Da kitu ujang, atos dibayar, tos beres. Sekali deui akang teh minta dihampura. Akang bener-bener rek niat babalik pikir ti ayeuna ka hareup. Akang moal sakali-kali deui ngalakukeun jalan salah. Akang ge moal ngalakukeun kalakuan anu jahat. Kitu teh jang. Malah marek ulun kumawula caka ujang. Nya syukur atuh ari kitu mah. Tah kasaksian ku si bibi ayeuna. Tak kitu bi. Bisi aya naon-naon mah ieu dua jalma nyieun deui kaributan. Keun we da bakal cilaka ku pola soranganana ieu. Soal akang duaan rek ngawula ka kuring. Kuring mah teu perlu ku ajudan. Kuring mah niati lemur ogenan rek neangan pakasaban buburuhaneun ta ka kota. Kusabab panggih jeung akang di dieu nya jadi luang, jadi pangalaman keur kuring. Atuh keur akang mudah-mudahan aya mangpaat jeung manuatna. Ku ayana akang tina jalan salah ayeuna jadi boga niat babalik pikir nincak kana jalan bener. Kitu cek Usman capetang pisan mapatahan anu duaan. Nya jang, nuhun pisan jang. Nuhun pisan, akang ku bisa salamet di duaan ye. Nuhun pisan jang. Geus kudu kieu we mun jadina ye. Geus kitu mah, si Rojak, si Barno, Usman jeung tukang warung uplek ngobrol nepikeun ka brai-braina beurang. Dina mangsana brai beurang, si Rojak jeung si Barno amitan ka si bibi tukang warung oge ka Usman. Arek mulang ka padumukanana. Sanggeus anu duaan ting laleos, si bibi tukang warung hari weus-weus tumanya ka Usman banget ku panasaran. Sanes itu ujang bibi mah duh tita tadi ogenan sajeroning ngobrol teh keukeuh we bibi mah ye rada hulang-hulang janten emutan. Nah aku mah eta teh lalakonna teh geuning tas si Rojak jeung si Barno teh jadi tunduk talu ka ujang. Bibi mah banget ku panasaran. Yakin pisan bibi mah ye hoyong apal kana lalakonna. Cek tukang warung bari melong ka Usman. Hehehe. Tos kitu we keresana Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala bibi. Ceuk sim kuring ogenan ari mungguh manusia mah sok keuna ku owah gingsir. Kadang-kadang anu bener jadi gelo, anu gelo jadi bener. Tah lebah dieuna. Anu sehat jadi gering, anu gering jadi sehat. Tah kersaning anu maha kawasa sagalana ogenan kitu ta bibi. Kieu lalakonna teh ceuk Usman. Bari barabat nyaritakeun pangalamanana. Disaprak ini ti warung si bibi, nepikeun ka danget harita datang deui ka warung si bibi. Ditetek taya nu kaliwat. Atuh si bibi tukang warung teh mani olohok. Asa dina carita dongeng, ngadenge carita lalampahan Usman. Tapi ku ayana kitu si bibi tukang warung aya rasa reueus jeung bagja. Ku ayana patepung jeung Usman teh. Teka rasa, brai beki berang, jalma-jalma geus balawiri, nureka sawah, nureka kebon, nureka kantor, pada miang rek nyiar kipayahna masing-masing. Dina waktu eta, Usman pamitan kasih bibi tukang warung, arek neruskeun lalampahanan. Bebeja mah maksudna arek neangan pakulian pakasaban ka kota. Ngarasa ngahelas, malah manehanana kungsingan leg ka Usman. Arek diangken jadi anak, tapi Usman lain nolak kana pangasih jeung pangangken si bibi tukang warung. Ngan manehanana hayang nyiar pangalaman keur bekel hirupna.
ayeuna urang kocapkeun di lembur Cimendong, nyaritakeun kahirupan hiji kulawarga. Anu katelahna kulawarga Haji Thoyib, anu geus kasohor, berat beunghar sagala aya, rea ketan, rea keton, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ima. Malahan mah, sagalana ge kasohor beungharna, kasohor pelitna, jeung kasohor galakna. Kumaha pangna kitu, ampir kabeh geus pada nyaho, lain ngan saukur lubak libuk loba kebon teu kalebok. Haji Thoyib dina kalakuanana, tara ieu ngareret ka jalma leutik, lamun nulung mentung, lamun nalang menta, pasipatanana gurat batu bari jeung asa aing uyah kidul. Haji Thoyib boga budak rumaja putri, ngaranna Marni, tapi teu cicing didinya. Marni milih cicing jeung bapak kolotna, anu aya di Cihanjuang. Sakalian masantren, nyuprih elmu, sok sanajan kalakuan nu jadi bapakna, estuning mahiwal bea karep. Harita teh mangsa pabuburit, langit angkeb, pinuh ku pihujaneun, tapi hujan mah teu datang bae. Haji Thoyib keur ngadaweung di hareup, pikiranna kumalayang ka mana mendi, mikiran jalan usaha anu keur dirandapan harita. Ieu teh hujan teh di mana keneh meni asa payung yang kieu ieu rasaan teh. Lamun seug mah beleg hujan beureunan kaubaran, ieu anu panas bayung yang kieu teh ieu. Kitu cenah bari kutuk gendeng sorangan. Pikiran mah biur sampiung tingker mikiran naon. Bari nyenghel belah kenca ngegel padudan. Jelema ditulungan ku ditulunganana, asa teu aringet pisan ieu teh, kawas teu baroga pamikiran. Naha atuh teu datang dina waktu anu geus dijarangjikeun, kawas teu areling bae. Teu we sirikna unggal poe ari keur boga pangabutuh mah. Tempona mayar hararese, ondang wae pinapsueun sagala. Kitu ceuk Haji Thoyib, horeng teh mikiran jelema-jelema anu ngarinyeum duit ka manehanana. Dina bulan eta plengkulaleng, taya mayar leuwihna taya mayar pokokna. Namahan bingung minuhan kana uteukna Haji Thoyib. Ngeuneunaheun moal piwaraseun kaya kieu. Kudu disusul ieu mah hiji-hiji. Tuh man teu diwarah mah. Kitu ceuk Haji Thoyib, kutuk gendeng sorangan. Teu lila seleundeuk Bu Haji, garwana Haji Thoyib anu katelah Bu Hasana. Nah atuh mending ngahulang nuju ngemutan naon atuh? Ceuk Bu Hasana bari maling reret ka Haji Thoyib. Keur bingung ieu teh. Mikiran jelema-jelema anu baroga hutang hiji ogenan eueuh nu areling. Boro-boro lamun mayar leuwihna cacak pokokna ogenan berkah anu biasa nama jual-jual jelema teh. Saletor. Tapi ayeuna eueuh karurang ajar jelema teh. Kitu ceuk Haji Thoyib. Panginten nya nuju usahana kaayaan kieu, urang tamada wae atuh. Ceuk Bu Hasanah ngelingan kanu jadi salakina. Ibuna mah pangmeunangkeun ka jalema anu teu balandar teh. Kahayang bantuan mikir atuh bantuan ka ditu mah prahan ulah diantapkeun kieu. Da rugi atuh akang teh rugi ieu teh usaha teh. Da make modal. Ari nginjem geura taya sore taya peuting taya isuk. Ting kurunyung tempona bayar hararese. Naha alus nu kitu patut. Kurang ajar teman manusia teh teu boga pisan perasaan. Mudah-mudahan atuh enjing pageto mah aranjeunna teh sing saladar, sing garaduh rezeki ieu ka dieu malayar sambetan kitu. Isuk sore. Komo tasi ato hari nginjem tara leutik-leutik, duit gede kudu bro harita ka bawah. Setor tatanen eueuh. Setor duit eueuh. Nah kumaha jelema teh atunya? Kieu ibuna lah. Akang teh mikir, dipikir dibulak balik lamun diantepkeun wae jelema teh kalah kangeunaheun.
akang marek miang wae indit arek di tepungan hiji-hiji. Jelema tarek aya rek eueuh pokona mah aya naon wae aya barang rek dicokot. Tuman diengke-engke mah. Maksudna teh bade ditepangan ka urang saurang ka ditu di jugjug. Cek Bu Hasanah malik nanya. Rencana teh poe isukan tak isuk-isuk dek indit. Nyarek minta dibarengan we tah ku si Inta. Kamana ari ayeuna si Inta na ibuna? Nuju memeres pager anu belah kaler kapanan urug. Sinaka dia sakedeung pangnyalukankeun ka ditu. Jig. Kitu cenah cek Haji Toyib nitah kanu jadi pamajikanana. Telila Inta teh datang, bari hari weus-weus, tumanya ka Haji Toyib. Non comoon, agan, aya pikeun saeunaon ieu teh? Ka abdi ngagantraan kitu. Diuk kadinya tah Inta sakedeung. Aya perlu kami teh. Kenaon atuh maneh teh di tukang wae. Lain sapukeun tuh, kalakai di buruan mani geus ngampar. Hapunten agan ieu teh tos sonten anu mawi. Itu pada melan anu di pangker teh acan rengse. Nuju memeres pagar gitu tak agan. Cek Inta bari ngareret ka dununganana. Pok Haji Toyib teh nyarita deui. Poe isuk urang ngidar ngurilingan ka lembur-lembur. Khususna anu baroga waragad anu baroga hutang teu bae mayar nepikeun ka wayah kiwari. Kitu cenah cek Haji Toyib. Kitu juragan. Mangga atuh sumuhun. Jantan dinten enjing teh abdi teh sareng juragan kitu. Mapai-mapai lemur tah nepangan ka jalmi-jalmi anu garadu sambetan maksudna mah kitu pangintennya. Cek Inta negeskeun obrolan Haji Toyib. Heuh bener. Tapi kade kudu isu kelneh da lain salembur lain saurang rek di tepungan teh. Loba wayahna maneh kudu saged isu keneh tah. Ulah leleda bisi kaberangan da jauh nyorang perjalanan anak. Kade pepeujeuh Inta. Jig rengsekeun deui pagawean maneh samemeh magrib. Cek Haji Toyib bari ngareret ka Inta. Mangga atuh sumuhun, permios agan. Cek Inta bari leos ninggalkeun dudunganan. Nyaeta Haji Toyib. Maksudna mah arek nuluykeun hancana memeres pagar di tukang. Gancangna carita urang kocapkeun isukna. Isuk keneh Haji Toyib geus saged. Kitu deui Inta. Manehanana geus siap-siap keur marengan anu jadi dununganana ngider ka unggal lembur. Sasarap heula atuh apana? Supados henteu leuseuh di jalanna datos asak sangu mah. Cek Bu Hasanah bari ngareret ka Haji Toyib. Cukup ku cikopi ge heulaan ari isuk-isuk mah. Can hayang sasarap wayah kieu mah. Engke we lah di jalan sugan manggih warung. Apana ya abdi mah emut kasih nyai teh. Nah budak teh maneh plang-plangannya. Teu pisan ngalongok kolot. Mani betah teh kaleulewihi tadi nenekna. Kun bae lah. Beunang mana kitu ogenan manehna teh. Eueuh waktu keur ka dieu nu penting mah cageurkeun. Iraha-iraha mah cuang longok ka ditu sakalian. Sanes satu apana? Kumaha upami teras wae ka ditu atuh nepungan kasih nyai. Sakan tenan lunta. Lah, eta masa deui. Sok tarahar de, ari paniatan di bareng-bareng teh. Keun bae eta masa deui. Ayeuna mah apa teh bagian memeres jelema anu balalader, anu hararese malayar hutang. Keun bae urusan si nyai mah heula. Ku nepungan jelema-jelema anu baroga hutang ge. Teuing pimahieun teuing moal waktuna. Kitu tah ibuna. Nya teu langkung apana atuh? Cek Bu Hasanah. Manehna geus ngarasa sono kanu jadi anakna nyaeta Marni. Anu cicing jeung akina nyaeta indung bapakna Bu Hasanah. Geus kitu mah Haji Toyib teh jerut kaburuan dituturkeun ku Inta. Ngajugjug ka hiji lembur, ekmah prahan, jelema-jelema anu boga waragad sangkutan jeung manehanana. Waktu terus nyerelek, kira-kira jam 10 beurang. Haji Toyib ngadigle nanjak bari jeung renghap ranjug, dituturkeun ku badegana Inta. Capek itu juragan? Lah, alih maneh. Nya heueuh atuh di mana-mana ge alih leumpang mah capek deuleu. Tatakon teh cicingna kursi atuh. Nyaho sabaraha pasir ya. Geus kalibatan. Nya capek atuh deuleu. Aduh, bade jeung panasna ieu dua layeng deui. Areun heula sakedeung atuh Inta. Teu kuat ya, ku capek. Cek Haji Toyib bari ngajak eureun ka Inta.
Bade ka lemur mana heula atuh juragan itu mangsan teh. Bade kanu cakat heula, bade kanu tabi heula. Lamun hade mah euy. Urang lepungan anu jauh heula tah. Ka lemur Bantar Dawa heula. Ka si Ato. Aduh kurang ajar teh. Leung lamun deket disusulna ieu mah ku jauh dipaluruhna. Jalema teh teu haridang pisan. Teu gablek pamikiran kalah nyampekeun kaya kieu mah ka dewek. Kitu cek Haji Thoyib. Teu weleh-weleh kutuk gendang di perjalanan. Sabar mah atuh juragan ah. Duh, upami aya warung maraos nya juragannya. Cek Inta banyol ka Haji Thoyib da memang karasana hanaang hayang reureuh mun aya warung mah bari jeung jajan. Lah na teuing. Ari maneh kana jajan wae atuh kawas gablek duit wae loba. Ya jadi jelema mah kudu apik ulah loba jajan. Lamun jelema boros moal bisa sagala kabeuli deuleu. Kudu apik saeutik. Kami mah mere nyaho we ka maneh supaya bisa diklik gemi hirup teh. Ulah boros, kitu Inta. Cek Haji Thoyib mapagahan ka Inta. Sumohon juragan, tapi da daripada leuseuh mah tuh. Tebih ka ditu ka dieu nya mending jajan we ka warung upami aya mah. Upami aya saur abi ogenan nya ari teu aya mah. Mios lah cong milari hayu. Kitu juragan. Jemba sa Inta. Geus kitu koloyong neruskeun di lengkahna. Anu maksudna mah arek ka lembur Bantar Dawa, arek nepungan ka Bah Ato anu aya di lembur Bantar Dawa. Sanggeus nananyakeun ka unggal jelema. Da puguh Haji Thoyib teh ka karaharita maluruh padumukanana Bah Ato. Nya pada nuduhkeun tilila ge geus anyog ka pakarangan Bah Ato. Haji Thoyib renghapanana nyenen kemis tarangna ngucur ku kesang bakat ngingku lempang cape. Tah eta imah teh Inta. Bil nanyakeun teh tah moal salah deui euy. Nu ieu dawuh deui imah ka ditu mah tuh leuweung jeung walungan. Sumohon juragan. Upami telepat mah leres teh. Nah heueuh atuh. Ari ngomong teh sok kawana bae maneh mah Inta. Alah hapunten mah juragan ieu teh. Kalis henteu liren di warung itu janten kieu nyarios teh. Heuh, kegampang lah. Heureun di warung mas ya. Anu penting mah ka panggih heula ieu. Anu dijugjugna. Kasampak teh di luar taya sasaha. Haji Thoyib alak ilik. Terus ngadiketan kana panto. Geus kitu ngetrokan panto saura kali. Sampurasun. Sampurasun. Cek Haji Thoyib. Terila kadenge sora awewe teu jero. Rampes. Mangga. Bari silintil kahareup kolotrak ngudar tulak panto. Brai panto teh dibuka. Ana breh teh hiji awewe kolot. Sing horeng teh Ambu Inong anu jadi pamajikanana Bah Ato. Ambu Inong rada kaget, rungah ringeh kadatangan semah anu teu wawuh, pok nyarita. Eleuh, geuningan aya tamu. Mangga atuh juragan. Nuhun bi. Imahna Bah Ato teh. Leres pisan juragan, telepat. Syukur atuh ari kitu mah. Ka mana ieu teh Bah Ato na? Geuning jiga subung. Aya di pangkar juragan. Ki atuh sakedapnya antosan urang dicalukan heula ieu. Kitu cek Ambu Inong bari ngarasa riwas. Dina hatena teu oleh tumanya naha saha eta semah teh. Tapi teu panjang pamikiran, leos muruka tukang nyampeurkeun anu jadi salakina nyaeta Bah Ato. Kasampak teh Bah Ato keur ngarautan awi. Abahna, ieu abahna. Aya naon moleh teh? Malu sok ngaleuwas pisan Inong nong. Haduh, kami meh we kakadek. Cek Bah Ato. Ih, baku si abah mah. Hari geus kitu teh nyebutkeun nong sagala rupa keun bae nong ya atuh. Da bawa ti kudrot. Yah, cek pribasa ogenan. Lega sawah jeung lega kebon mah bila mana paeh teh moal dibawa ka jenting lega tarang. Bisa dibawa paeh kitu abah. Oh, nah ting salu masalah kentarang. Kuring mah teu masalah kentarang, masalah nong ngobrol sotenan. Geus lah abahna, ulah ka mana daek. Yah, di hareup teh aya tamu tuh.
Hah? Aya tamu? Lu benar itu ambo? Sok hanya kalpisan. Waktosna anu parantos senyekapan, jejer carios sangsara dihaja, dina bagian anu kadalapan, dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah Mang Acil gentra suara, baris ngalajengkeun deui jejer carios sangsara dihaja, ngalangkungan waktos anu baris dongkap. Hatur nuhun tina perhatosanana, kade hilap, supados henteu kakantun lajeng ngayu carios, diantos kanggo subscribe, like, komen, oge share. Itunya, hatur nuhun, hapunten, tina sanes kanten kelepatan geluputanana, parmios sanes sesono, pamitan sanes besenan, dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.